Engkeun ku sia karoploknya yo. Aya artis Kang Panji nyaho tuh? Anu tenar atuh artis tenar atuh Kang Panji mah goblok sia teh abis aingnya mah ngan ayeuna geus jadi lalieur otakna teh meureun ting kumaha nya meureun tayanganna kurang apa kurang duit meureun nya apa kumaha nya dar teh ayeuna kalah ngabahas ka tentang kapamimpinan di Jawa Barat gitu nya majarkeun teh. Oh Jawa Barat mah lamun milih pejabat teh selalu artis gitu nya, termasuk Pak Gubernur, Pak Dedi cenah eta teh gubernur YouTube cenah kitu barudak ceuk aing teh, heueuh ceuk aing ieu mah atukeun bae we atuh nu penting mah digawena balalenar gitu sia teh Panji goblok sabenerna mah aing baheula teh ngepen ka si Panji tapi ayeuna mah aduh aing cilaka ayeuna mah da aing moal ngepen deui ka sia anjing ah. Pokona hade ari ngomong teh da sia ge urang Jawa Barat Kang Panji atuh sia teh ulah sok aneh-aneh atuh nya. Ulah apa sih yang jadi pejabat kali sia teh pan artis sugan we aya nu nyoblos gitu nya. Bisi arek naon teh majukeun mah nya nyalon-nyalon lah. Ngan nyalonna nyalon ka Ibu enak we nyalonna anu ngeunah lah heueuh. Pasti kapilih ku Bu Ena mah. Dipijitan ongkoh Kang Panji heueuh. Hade ngomong teh ulah ka mana wae Kang Panji si digedei ku aing nya. Pokona ulah poho matak ceuk aing ge ngopi sia teh Kang Panji anjing. Sakitu we teh aing malah pokona mah nya aing mere pepeling pokona mah ka saluruh jelema ulah sok ngomong teu pararuguh nya anjing lah. Pokona aya hayang viral mah pek wae ketah nya kitu kan pada aing mah daerah viral ge ai teu bener mah kitu nya lamun viral aing bener aing ge bahagia anjing FYP.